Alhamdulillahirabbil alamin. Wilujeng patepang dangu deui sareng pribados dina pedaran dongeng Sunda nyandak carios anu judulna Jawara Pantura. Sateacana ieu dongeng dipedar pribados mawakili pangarang nyuhunkeun dukunganana jeung nyuhunkeun pangrojongna ka para mitra sadayana kangge lumangsungna karya-karya urang Sunda ku cara neken subscribe, share, like, sareng komen. Hatur nuhun sateacana oge. Oge dongeng ieu ngan ukur panglipur kalbu pangbubrahmana pamende hate nu acan sare. Boh bilih aya anu kasebit nami kasebat tempat. Kaseit lakuning lampah pangarang nyuhunkeun dihapunten anu sageung-ageungna kumargi eta sadayana ngan ukur kabeneran wae. Mangga para mitra sadayana dongeng enteng ieu urang kawitan carios nyambung anu judulna nyaeta Jawara Pantura. Wilujeng ngadangukeun dugi karengsena. Sao jajar katelahna hiji pakampungan anu lumayan maju tatar kidul. Majuna eta pakampungan kusabab aya 4 pabrik. Nyaeta pabrik gula, pabrik teh sareng pabrik beas, oge aya pabrik kopi. Eta ka 4 pabrik nu bogana saurang asli penduduk Sao Jajar nu katelahna Juragan Sobali bin Haji Sugadi. Juragan Sobali jalmana kajen beunghar tapi teu umaing bageur kasasama. Malah lembur eta jadi maju tina sagala widang mangrupa pendidikanana aya SD, SMP jeung aya pasantrenan. Eta kabeh fasilitas ditekel sadayana ku Juragan Sobali. Ari penduduk eta lembur teu loba ukur aya 83 suhunan. Hampir sadayana jadi karyawan pabrik Juragan Sobali. Maklum atuh anu beunghar mah di bumina oge ngagaduhan 4 badega. Anu 2 khusus jaga imahna jeung nu 2 deui nyaeta khusus supir pribadina Juragan Sobali. Ari kakayaan anu sejena mah ti mimiti pabrik, perkebunan kopi, teh, tiwu, sawah, jeung perkebunan palawija eta mah geus masing-masing aya anu nyekelna. Juragan Sobali ngagaduhan istri anu namina Sinta Ayu sareng ngagaduhan hiji anak awewe anu namina Non Ayu ramaji 18 tahun anu masih diuk di bangku kuliahan. Harita isuk-isuk kira-kira wanci pecat sawan. Juragan Sobali geus saged nu maksudna bade ngontrol perkebonan palawijana anu jarakna lumayan jauh 5 jam perjalanan kana mobil. Juragan Sobali masih diuk bari nyang hareupan cikopi anu masih keneh ngebul. Lalawuhna roti kaleng warna beureum gambar jalma bule ngariung bari ngadaharan roti. Keur kitu torojol istrina Juragan Sobali norojol nu katelahna Sinta Ayu. Ngan sering dipanggil ku Juragan Sobali mah Mami. Gek Sinta Ayu diuk digigireun carogena bari pok Sinta Ayu teh ngomong. Ari papi rek inditna jam sabaraha pi? Narek make kendaraan nu mana pi? Ulah soten anu silver pi, sabab eta pesenan si Non bali dianggo saurna. Saur Sinta Ayu bari ngadeketkeun ci kopi ka payuneun carogena. Ari Juragan Sobali ngarenghap narik napas bari nyandak cangkir nu disodorkeun. Tuluy regot diinum
Sanggeus kitu pok nyarita. Sakedap deui oge papih indit mumpung isuk. Sabab perjalanan lumayan jauh nih. Ari kendaraan mah nu mana we papih mah. Eta ari si enon bade ka mana saurna? Ceuk Juragan Sobali malik nanya. Ari saurna mah bade ningali restoranana pi anu di Karawang sakantenan bade ameng ka uwana kitu pi. Baru ka Karawang. Saur Juragan Sobali semu kaget. Sinta Ayu kaget ningali papih gitu teh. Pok naros. Nakunaon pi semu kaget gitu? Henteu eta we Karawang teh pan jauh ti dieu mah. Poma ulah titah nyetir sorangan mi. Titah we si Masno tuh maturan. Kajen ke papi jeung si Janggel. Melang mi Karawang teh jauh. Totoangna panjang pisan. Mangka rawa-rawa malulu eta teh. Saur Juragan Sobali bari nguniang hudang. Tapi karak oge rek langtung. Ceuk panangan Juragan Sobali dicekel ku Sinta Ayu. Tuluy di puntangan bari nyarita. Pi, aya naon mi? Wihna tong wengi teuing nya pi. Har ari mami acan ge indit papih teh tos diancam kitu. Emangna kunaon mi? Keung mami di bumi. Pan ayahan situ si Riben jeung Kirebes anu tiap peuting jaga di payung. Saur Juragan Sobali bari diuk deui. Ari Sinta Ayu ngadeukeutan diukna bari nyarita. Sanes keung pi tapi sieun. Hai ari mami. Atuh sarua wae atuh mi keung sareng sieun mah. Kumaha ieu teh? Saur Juragan Sobali semu mesem. Papi mah make nyeng serikeun ka mami. Da mamih mah sanes sieun ku memedi pi. Ari tos sieun ku naon atuh mamih teh? Tanya Juragan Sobali ka istrina. Mamih mah sieun si bos naroskeun papi ke kumaha mamih ngajawabna? Ari Juragan Sobali ngahulang semu bingung karena caritaan bojona anu samacem kitu. Da Juragan Sobali teh rumasa teh ngarasa boga bos. Pok Juragan Sobali nyarita. Ke. Da papih mah teh rumasa boga bos. Maksud mamih bos saha? Tanya Juragan Sobali bari netep sikeut ka bojona. Ari mamih Ayu ngajawab bari semu ngaledek. Lah dasar papih mah mulai pikun. Yeuh pi, papih teh ayeuna teh geus boga bos anu bakal maturan tur neruskeun usaha papih. Kitu pi. Ari Juragan Sobali dijawab kitu teh biki lieur wae sirahna. Teu kaharti ku caritaan bojona. Lila pok nanya deui. Boga bos nuruskeun usaha. Saha emang mi bos papih teh jeung di mana ayeuna? Cek Juragan Sobali bari kerung semu bingung. Ari Sinta Ayu narik panangan Juragan Sobali bari nyarita. Tah pi bos papih teh ieu? Saur Sinta Ayu bari nempelkeun panangan carogena kana patuanganna. Sakedapan Juragan Sobali ngahulang. Lami-lami Juragan Sobali ngarti pokna. Oh iya, emang mamih nuju? Saur Juragan Sobali naros ka bojona. Ari Sinta Ayu ukur unggek. Ari Juragan Sobali langsung nangkep ka bojona lantaran bungah campur jeung bagja. Harapan anu salila ieu ditunggu-tunggu ayeuna kabuktian. Pokna. Alhamdulillah mi bagja papih teh. Gede deui harapan papih teh. Mudah-mudahan ieu jabang bayi teh pamegat nyami. Saur Juragan Sobali nenden harapan ka bojona. Ari Sinta Ayu malah pageuh nangkeupna. Bangun kasieun
Lami-lami juragan Sobali teh inget yen manehna teh bade indit ngontrol kebon perkebonan enteh jeung palawijana anu tempatna lumayan jauh. Pok juragan Sobali nyarios, pan papih teh rek indit mi bisi panas manten di jalan ngan pesen papih mah jaga kandungan mami, harapan papih eta teh. Saur juragan Sobali bari nguniang hudang ceg kana tasna tuluy indit keluar. Dijajabkeun ku Sinta Ayu, sanggeus aya di luar kasampak geus aya 2 urang supir nu geus nyiapkeun mobil. Pok juragan Sobali nyarios ka supirna anu ngaran si Janggel, "Gel, siapkeun mobil euy, nu hideung weh. Urang indit ayeuna. Ari maneh Masno ke jajabkeun si nonnya, saurna balik ka Karawang." Saur juragan Sobali bari ngareret ka Sinta Ayu, "Mi, papih inditnya kade di bumi jeung pesen kade si non tong diberekeun nyetir sorangan Papih inditnya mi, assalamualaikum." Saur juragan Sobali bari sasalaman ka bojona. Ari mamih Ayu ukur unggek bari nembalan salam. Juragan Sobali tuluy asup ka mobil. Brug pantok mobil ditutupkeun, geleser mobil teh maju keluar gerbang nu dibuka ku si Masno. Anu masih keneh supirna juragan Sobali. Sanggeus mobil teh katingali, pantok gerbang ditutup deui ku si Masno. Ari mamih Ayu masih ngajanteng. Pok ngomong ka si Masno ku nada anu teu pati merna, "Masno, sancan maneh indit kunci ke gerbangnya. Mun aya anu nanyakeun ka kuring, bejakeun we areueuh kitu nya. Komo mun datang nangeta sumbangan mah, bejakeun eueuh. Ngarti teu? Awas." Ari si Masno manehna ukur unggek bari ngajawab, "Muhun Dara Putri, pasti ku abdi dibejakeun kitu," cek si Masno. Ari Sinta Ayu ngaleos asup ka tempat, asup ka bumina, bari jeung teu pamit ka si Masno. Ngaso heula, ngaso. Para mitra sadaya, cag urang teuneun dihandeuleun sieum geusan sampeureun. Cag urang tunda dihanjuang siang geusan alaeun, paranti nyokot ninggalkeun. Ayeuna urang kocapkeun di hiji lembur anu nyengkur sisi gunung. Tangkal kiara rajeg pabulit akar jeung areuy di sapanjang jalan eta lembur. Tembus leuweung beras tegalan, seep tanjakan datang pudunan, tungtungna sup ka hiji lembur. Anu katelah nyaeta babakan Batu Kayas. Pendudukna teu loba katingali suhunan imahna, jarang tur pajauh. Kacaritakeun di hiji imah, teu gede imahna mah ngan asri, pakaranganana lumayan lega, kekembangan warna-warni matak endah katingalna. Di pengkeureun bumi eta rupa-rupa palawija kayaning, cabe, tomat, sampe, gedang jeung cau. Malah di gigireun bumi eta aya balong, caina herang katingalina. Lauk emas beureum pating ngareboy loba pisan. Dipapaes ku tangkal kalapa, teu pati luhur, tapi kalapana anu kacida leubeutna. Harita ka kuping di lebet eta bumi aya anu keur ngobrol uplek pisan. Si horeng anu gaduh bumi keur gundam catur.
Si horeng anu gaduh bumi keur gundem catur. Katingali aya opat jalmi nuju ngariung. Mana horeng eta teh nu gaduh bumi, nu katelahna nyaeta Abah Kusman. Sareng bojona nu katelah Ambu Ela. Teras nu katilu putri na Abah Kusman nu katelahna nyaeta Neng Rosmala. Hari nu kaopat nama si Odoy nyaeta adina Ambu Ela. Harita Abah Kusman neruskeun omonganana. Tah kitu doy carana. Jadi urang moal capek teuing mun kudu dibawa ka dieu heula mah bisi kaburu paraeh laukna. Engke murah di hargana. Nya sae atuh Kang. Ari kitu mah ayeuna kuring rek ieu Kang nyiapkeun padati heula. Bisi berang manten ya kedeung mah. Sakalian cek timbal bungkuskeun geus lila ya can dahar deui di Cikayas. Cek si Odoy bari nguniang leos manehna keluar. Ari Abah Kusman ngareret ka Ambu bari nyarios pokna. Jig atuh Ambu geura siapkeun babawaanana. Ngan Abah mah eta we pangawadahankeun kopi pait na termos leutik. Soalna jauh ke warung di ditu teh. Saur Abah. Ari Ambu ngajawab, tong hariwang Abah sadayana oge parantos disiapkeun tinggal ngajingjing. Saur Ambu Ela bari nguniang hudang tina calikna. Tuluy indit ka dapur maksudna bade nyandak babawaan. Ari Abah Kusman ngareret ka Rosmala putrina bari pokna. Ari hidep teu aya kagiatan poe ieu Ros. Nu mawi Abah dinten ieu ngahaja istirahat Ros teh. Malah barudak oge diliburkeun. Malah Ros miwarang barudak teh ngahapal Qur'ana di bumina masing-masing. Sabab bageto barudak bade dites hafalanana kitu bah. Tembal Rosmala nerangkeun istirahatna poe harita. Oh, sae atuh ari kitu mah. Ngan eta we Abah mah. Sok mindeng ngalamun teh. Nah hidup teh capek kitu mamagahan santri anu aya naon kana puluhna. Aya kana puluhna. Tanya Abah Kusman ka Rosmal. Neng Rosmala naros ka Abahna. Ari capek mah capek Abah. Ngan Ros teh niat ngembangkeun ilmu nutos kacangking supados janten mangpaat. Ari kitu kunaon Abah? Bet naros kitu. Henteu nanaon geulis Abah mah. Ngan eta we mun seug aya anu mantuan mah. Meureun moal capek teuing hidup teh. Maksud Abah teh kumaha? Rosma teu ngartos. Ari hidup kapikiran acan kana ngagaduhan caroge. Abah teh geus kangen hayang nimang incu. Kitu tah geulis. Rosmala ngahulang sajongjongan nguping kana pertarosan nu janten ramana. Naon nu kudu diucapkeun kangge ngawaler pertarosan ramana sok sieun salah ucap. Tapi bubuhana anak Rosmala teh hiji gadis kaluaran pasantren. Manehna ngawaler danta nakeranan. Abah sanes kuteu kaemutan perkawis eta. Nanging upami Allah Subhanahu wa taala teu acan masihan jodoh maka Ros. Ros teh teu tiasa kukumaha kitu ta Abah.
Kitu jawaban Rosmala kanu janten ramana. Nguping kana kasauran putrina Abah Kusman colohok asa ka papagahan tina kasalahan. Pokna, duh hampura cu Abah tos tumanya seperti kitu kahidep. Saur Abah Kusman ngarasa rumasa ari Rosmala ngawaler deui. Kitu oge hapunten bah, sanes Rosma patahan kanu janten sepuh. Punten sakali deui bah, punten. Ah teu naon geulis, Abah mah malah Abah bagja ngagaduhan anak panceg nyekel kana pendirianana. Saur Abah bari mareuman rokok dina asbak. Keur kitu torojol ambu ela norojol ti dapur bari ngajingjing tas anu eusina timbal jeung caina bari pok nyarios. Sok atuh Abah, geura siap bilih barang teuing. Ta ieu babawaanana. Candak ieu. Saur ambu. Bari nyodorkeun babawaan. Geus kitu mah kuniang Abah Kusman teh hudang ceg kana babawaan pok nyarita. Heug atuh Abah rek indit ambu terus kade di buminya. Ulah ditinggal genteng eta lauk ke parabannya ambunya. Saur Abah Kusman bari ngaleos keluar. Di luar kasampak si Odoy nuju ngabebener Padati nu ditarik ku sapi jalu anu kacida badagna. Geus siap Doy? Abah nanya ka si Odoy. Tos Kang, sok lah tinggal naik akang mah. Tembal si Odoy. Kalacat Abah naik ka Padati gek diuk di sagigireun si Odoy. Ari si Odoy mecut sapi geuleung Padati maju. Ari Abah ngalieu ka ambu tuluy ngucap salam. Nya dijawab ku ambu oge. Sareng kuning Rosmala. Para mitra sadayana, cag urang tunda cerita Abah Kusman anu nuju indit sareng si Odoy di perjalananana. Ayeuna urang carioskeun nyaeta Juragan Sobali anu bade ngontrol perkebonan palawija anu jarakna cukup jauh. Harita sedan hideung nyemprung ngidul mapai suku gunung, kebon enteh paselang jeung kebon jati mapaisan suku gunung. Saep kebon jati beras katotoang nu panjang tungtungna sup kaleuweung kiara. Tangkal kiara tinjung kiring ngarungkupan jalan malah mobil oge lampuna dihurungkeun. Ari Juragan Sobali diuk di tukang anu ti sabarang indit teu loba cacarita. Harita mah rada hareudang hatena ningali medan jalan anu kacida rumpilna. Pok Juragan Sobali nyarita. Gel, kade hati-hati nyetirna euy. Sabab di hareup aya pudunan. Bisi ke teu katingali. Sabab jalanna paroe kieu. Cek Juragan Sobali bari ningali jam tanganna. Ari si Janggel ngajawab kana kahariwang Juragan Sobali. Bari tetep panonna mah manco kahari. Muhun gan siap tenang weh agan mah. Tembal si Janggel bari nyetiran. Tapi kakarak oge si Janggel eureun nyaritana. Teuing kumaha tadina ujug-ujug dorok-dok. Aya tangkal anu runtuh hampir ninggang kana mobil. Untungna si Janggel rikat nincak rem. Cekit rem ditincak setakerna. Atuh Juragan Sobali tidagor ceduk kana kabin. Tidagor kana kabin. Sirahna muni behenjol sagede endog hayam. Ari si Janggel dadana titendet kana setir. Mata pun celik bangun eungap. Acan oge 100% saladar jol gajeleng
Kejelang-jelang aya 3 jalma kirangkung badag make papakaian hideung beungeutna budi amprotan. 3 anak ngabedega gigireun mobil, malah nu hiji nyampeurkeun bari ngagak-gak seuri bangun nikmat. Waktosna para mitra sadayana hapunten anu kasuhun hampur anu ditedak kumargi waktosna parantos seep. Insyaallah mungkin diterasin ke bagian kedua dongeng enteng cerios nyambung anu judulna Jawara Pantura. Urang cekakeun dugi ka dieu heula. Mudah-mudahan urang tiasa patepang dangu deui di gelombang anu sami. Mangga atuh wilujeng kantun kasadayana permios.